teh. Naonna Amang ada di ceramah. ceramah naon deui wae. Biasa we tentang rumah tangga amang. Nya naon deui wae area A. Lain jadi emeh rezeki deras wae teh nya loba gitu. Namakan. Jadi teteh teh kudu menyukuri menang sakumaha bebenangan unggal poe teh gitu. Oh, Sapoeana sabar-sabar ge harus disyukuri we ku teteh teh. insyaallah tuh ang keman disyukuri we Cenah lamun oge. disyukuri ku pamajikan bakal berderas rezeki teteh, bakal namakan we. Bakal leuwih loba meureun nya. Bakal lancar gitu. Heuh atuh keman rek bersyukur abi mah nek sok masa Heueuh. ge. Tah ieu bieu AA meunang poe bieu tuh 20.000 yeuh. Wayahna we syukurinya. Nya disyukuri we alhamdulillah sakieu ge daripada henteu teuing mah. Heuh kitu teh tah lamun disyukuri mah bakal alus rezeki bakal lancar. Heeh atuh. Jiga itulah enak meuli rokok lah di kopi. Heeh paling meureun meuli rokok hiji sabatang meureun hiji. Jeung kopi hiji paling. Nah, kan biasana ge sok sabungkus atuh teh. Nah, jadi kitu, jadi sebatang. Aya rokok sabungkus mah duit sakieu kumaha ari Aa. Jika tuh ku aku sorangan kayak gitu. Kok abi kudu bersyukur lain abi teu bersyukur, anu tuh kurang bersyukur. Nah,